terjadi anu kolot amuk-amukan. Aya rupa-rupa jelema. Ya, maksudnya kaki bengar gitu. Pinjang segala ayat teh, isuk ayat, seberang ayat, sore ayat, kemudian Ter. Dia menang mulu batu dah. ayat Pak. Abah nyeun atau sisiniran, Bah? Misal abah bisa sisiniran, Bah? Sini tanya ada kudu ngarang lah, kudu nyiptakeun pantun. Ah, ini. Nuhun udah mah sangut teh lain kasur cenah. Nyerok HP pegawaian. Habis kumaha di ditu, masing-masing majikan di ditu orang di dia. Geus kumaha ada atuh. Kota naon Bima Akbar itu. Gaya kolot pamanukan, anu re nyandung teu jadi anu kolot Ngandung terjadi nu kota anu segala ayat ya. Maksudnya kaki bengal gitu ki. aku mah di Jawa we teh. Ayat teh Kena ngabangun kumaha? seberang ayat, sore ayat. Oh nya guruan. Sanajan beungeut Ya kagung hayang nawaran eta besi hiji waktu hayang aya ngebangun nyeun yayasan di Garut, awe tanahna di abdi 3 hektar. Soalnya di Bandung. Ya besi di Garut encan meureun. Yayasan kan di Garut tuh kan. Tanahna murah seperti mak teh kan 14 meter. 3 juta satu mak, ngan 1 hektar meureun.